Kalau boga anak hiji ge. Gawe henteu naon henteu gol poe. Goler bae di imah. Dahar jeung daun deui. Alabatan embe, aing malah batan embe. Neuleuh anak batur mah, jol deui nu baik di Jakarta, mere duit. Salakina. Geus henteu bareng ge, ngiriman sagala naon. Ari geus aing ripuh. Ripuh Gusti, ripuh. Dahar jeung daun dangdeut. Nanaon hara rese. Boga anak teu bisa diitah, gawe henteu naon henteu. Heuh, ngeunahkeun dong lamun anak aing gawe di Jakarta atau kemana nya, dek kawin bisa tah manggadog imah teh. Dititah hara rese, naon hara rese. Bunga kerompang ieu geus anggeus. Geus kawin mah poe moal titah cicing di imah aing. Lariweuh. Teuing antep geuning poe. Allahu Akbar, boga anak hiji lain gawe lain naon teh boga pemajikan ka molor bae jeung molor heuy. Molor bae tukang korak dia hewa aing mah. Mah ngaganggu bae ih. Atuh molor bae monggo pan molor bae jeung molor. Atuh teh wayahna aing mah teh wayahna. Ya mah. Ih, gawe tah kumaha? Gawe normal di lembur mah hese lupa gawean. Atuh mulu-mulu rongsokan tak kumaha tah dia gagang sayuran burung kan itu. Da capek nunggol poe maraban dia bae tiga leutik sampai ka gede. Hetem atuh-atuh medeuleuh ku di anak batur mah teh ka Jakarta sagala naon. Balik di poro ku indung, maraban indung sagala rupa ari dia molor teh molor aing mah sareukseuk. Atuh ka Jakarta ge mah gua tujuan mah, iya reueuh tujuan mah jeung naon ka Jakarta. Atuh geus digawe di lembur jata rek kawin teh pemajikan pake ku dia anak kegituan bae. Betul molor teh mulah molor. Hese mah pagawean di lembur hese. Nya rongsokan kan itu batur mah. Lumayan di kilo. Jeung nambahan meuli lauk jeung maraban engke dia mun boga pemajikan. Wah ngajedog di imah molor jeung molor bae dahar ulin molor dahar ulin. Tare boga pemajikan heran aing mah kana dia teh. Geus burung aing mah ka rambut dangder bae mah nek tapai lain dagang tapai. Oh sok jual tapai. Kunaon kitu mak? Bisi dong bapak dia engke. Hirup malarat pamajikan teu kaparaban dia tapai ngalungburuk bae di mah buruk. Ih hasem. Atuh kabeh kita tapai mah hasem mak nu henteu hasem. Bisi buruk ai mah naon laku henteu ke pamajikan teu kaparaban, hirup teu kaparaban. Ih tapai jeung padahal. Ulah dagang tapai bisi dong si Ismail teh dong bapak dia engke malarat hirup balangsak sagala rupa. Ih, deuleuh kuar itu. Dasar geus eueuh bapaan dia, indung kolot koret tarek kawin. Ngajedog we di imah. Ih, mending rongsokan mulung ka ditu, lumayan duit mah. Ulah dipandang kotor atuh ka rongsokan, we sok itu. Loba duit mah tukang rongsokan mah najan mulung doang ge. Kabur wae nek mulung mak. Geus itu mulung. Maha tak kemana tak ngudung. Kon molor bae jeung molor hewan geus sareukseuk. Nah tuh jeung daun dangder bae jeung daun dangder deui. Alabatan embe aing. Ayo mana ya? Ayo deh. Panci sahanya kayak diburi, dipicin gitunya lumayan lah sendek zaman kuari masih mulung kene, kubu zaman kuari mah pulung. Sendal bagus kene ieu. Ando, mahal doang nama ieu. Lumayan lah, sebentar lah. Nih, helm. Sebentar. Sebentar helm lah.
Lah cukup lah yuk, baik bela. Lumayan. Ayo, ayo, mah. Ayo, main bang. Langit nih, mah. Dahar jeung dondang dari jeung dondang dari deui lah sabada teh yang penting nyatu aing. Itu teh mah mun geus meunang sok tak kira dijual tuh. Mau di lokasi nah ini. Ya aing teh parawan hirup teh balangsak teuing. Mak, Heh. Dia jam sakieu geus balik. atuh kebal-kebal teuing mah mulung ieu. Atuh menang loba apa encan nih maneh batur ge mulung. Di isuk na bedug magrib gerak balik. Atuh ih sang loba mak. Ya mah, menang loba ti mana bo karung lagi leutik. Eta moal kabeuli dalan-dalan acan mah lain. Atuh ieu mah saeutik ge mahal mak, aluminium ieu mah. Aluminium naon dia? Urut minuman mah di aluminium ge kudu loba dipantekan digepengkeun. Tuh ieu matematik, loba tematik digepeng-gepengkeun di mama, ieu mah dijual ka tetangga bae ge daekeun tetangga. Nah gitu naon sih eta? Coba di pilihan dia dijual burung. Jeung di lokasi tah delan tah. Dia lah segala sendal saja eta. Teu nyaho mah aya di pipir atuh teu kapake meureun bagus Ya kene. dalam saha jebar lagu kene ieu mah. Tuh besek butut. Eta Dah, kekenco jeung pati saja ieu. atuh di ditu mak nang nimu di pipir batur. Lain menang nih meureun dia menang maling bisi. Nang nimu mah diburi. Asli mah bagus kene utang lain dipicin meureun ku batur ditunda. Atuh nya teh jadi diburi dipiceun meureun mak. Tapi mana gede tah kumaha? Imana gede, gedong. Oh, dipicin meureun geus teu butuheun bisinya. Atuh ieu mah lumayan kan dipake kueng ge. Atuh mau dijual. Geus lain dahar mah jeung dodang deukeun kene bae. Are eta teh ndal saha tah lah tah menja bagus kene dia tah mah. Ieu tah mak. Atuh eta mendal saha eta? Atuh di ditu mah dipiceun meureun mak. Dipicen kumaha teh balikeun kana bogana dia menang ti mana? Nimuna. Di ditu di imah batur. Di mah batur diburi apa kumaha sih? Dihareup. Atuh, kalau on dia mah balikeun kana bogana eta. Batur nyilikan naon dia nya bagus kene ndal batur. Mahal eta mah dia bermerek. Sing mah aing teh buka sendal mak. Gua jadi tukang maling gitu, tukang rongsokan mah. Wah sok cok. Wah, gua baloon. Malinya tem. Ayo bu, mana kulin mah ya? Udah kulin segala macam ya rongsokan kita candel, mana seutik eta mah. Kita bisa dijual. Atuh pan geus lumayan mah eta ge mah. Hang sama jeung atuh ulin lah aing. Aing ke dapur we nanti dia ya, dan kencang jeung ieu. Mana? Ayo, mami, lagi muri. Naon dong lu dia? Emang heuh dia rokos kieu. Eta nyemuna di mana tuh diburi mana? Diburi masih iya si gago. Diberi masih gagu mak. Aduh, emang bobol onan deui, bobol onan. Yo, ayo, ayo, main. Bobol onan bae dia anak sabar pagong berbang kawarang. Aing tahan ngajaran mau malam pulang paling. Maling batu segala rupa udang der aing mah udang der aing ka mana yo? Si gago meureun dipaling. Bobolonan bae nya gara-gara si utang di KBG. Utang. Kan makana dia tem. Dahar mah jeung dodang deukeun kene bae. Tokan mah, wah sok cok. Wah, boloon.